sabab lamun diudangku kanyataan saha jelema nu mawa dunya di mana paehna timimiti datang nepi ka balik da buligir jelema mah datang buligir balik buligir da diboehan so teh kudu hirup di ruang ya kudu hirup leres harta kekayaan anu ngaleuya ladang usaha kusek we urang paeh anak jeung pamajikan oge geus ngusir silahkan bapak untuk pergi selamanya jika sedih sote ngan omat we ulah salila na nuturkeun kakonengan hartina ulah dudunya ulah make teuing kadunyaan teh sabab di dunya mah rupa-rupa kejadian teh sok aya mamalana sabab ari dunya teh dal wau teh dunya teh watek takabur hah leres komo dipake koret mah dipake pedit hartina teh urang teh sarua jeung menek kokocoran rahmat pangeran seperti urang boga balong laukna kokocopokan da saat tuluy ti walungan dikocorkeun ai teu make kokocoran deui kalebak da dijabah cai mah loba ngan lauk kabur da bedah dijabah dunya mah loba ngan nikmat eueuh dunya loba barokah teu aya keur naon leres cing inget yen pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh eta helas eueuh paedahna tanpa hirup salilana cicing dina jalur anjeunna cinekna mah meureunnan kudu iman jeung takwa kanu kawasa dabongan urang hirupna di alam dunya ieu teh boga tugas moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba tikeun pikeun ngabdi sabab lamun diudang ku kanyataan saha jelema nu mawa dunya di mana paehna timimiti datang nepi ka balik da buligir jelema mah datang buligir balik buligir da diboehan so teh kudu hirup di ruang ya kudu hirup leres harta kekayaan anu ngaleuya ladang usaha kusek we urang paeh anak jeung pamajikan oge geus ngusir silahkan bapak untuk pergi selamanya jika sedih sote geus genep bulan mada kawin deui teh potongan urang teh eta imah ladang urang teh dipake hees maru jadi sate sehari teh leres nu matak urang ulah dumeh raja dalamun geus ditinggalkeun ku roh mah sanajan raja peek bangkena anya celengkeun anya selangkeun ka pasar aya nu meuli moal apan bangke raja moal tetep hargaan mana jeung teri lauk nu pangleutikna hargaan kene teri tah leres nu matak naon nu rek disomongkeun teh
anurek dipakai amis naon amis buah gintung nu dipakai agul teh naon cing inget yen ieu dunya teh panggung sanewara aing ngaran-ngaran panggung pan isuk-isuk teh dirungkadkeun leres nu matak urang dina acting teh ulah lepas tina skenario anjeunna pek dek ngaleuwihan oge tina skenario tapi ulah carekeun sutradara malahan lamun urang acting leuwih teuing tapi sutradara kudu atoheun asal pas leres nya leres cing percaya yen anjeunna teh maha dina sagalana maha tingali maha beunghar maha ngadangu da urang sararea di alam dunya teh moal leupas tina paningali anjeunna ngaliwatan Rokib jeung Atid ieu teh kabeh alat deteksi wungkul tong boro luar tina wujud dina diri urang oge kapan aya nu mung dibawa bohong leres nya timbalan saha anu mampu ngalawan anjeunna raja nu kagungan kerajaan aja wajala ongko timalan tah gitu salajengna atuh aya naon sepuh sumping ka ieu tempat anu teu aya iber ti tadina aya perlu mangga Kakang Ismaya sae pedar bejer beas ulah bade didingding kelir genang siloka geura pedar sacara basna ayo perlu mada haroream ka dieu teh nyata sok sieun dipajarkeun barang penta bisi pajarkeun rek nyeum laras cenah bade hajat tapi da incu lain anak tansah diajeng-ajeng aya naon kieu sopi tapi hampura ieu rek make basa jan we moal make bahasa karatonan bisi ieu mah bisi korban ku basa-basi dek make bahasa bojong laja we bojong waru timalan mangga anu penting kaharti karasa sanajan make bahasa deungeun ai teu kaharti mah wah sabab anu bakal ngaraketkeun kana rasa manusia teh basana moal aya nu bakal apal kana basana bangsana nah lamun ngadoa dina hate ku basa urang Allah moal narima ya pasti nampi heuh da Allah mah maha dina sagalana timalan kieu sakali deui hampura bisa aya basa nu kasar lain rakyat kapamimpin tapi ieu mah Semar kanu jadi adik pribadi ongko
ieu mah dek nepikeun kahayang rakyat aspirasi rakyat ongko asli dewek mah dek nepikeun aspirasi rakyat teh cilik putih celak herang teu make implik-implik eueuh politik tong ku kacamata politik lain dek usaha aing mah isturing bener-bener murni sora rakyat nurek ditepikeun maksudna ari maksud jeung tujuan teh hayang langsung ngadenge laporan pertanggungan jawab raja palai langsung ngadangu laporan kaula tah laporan ngeunaan jadi raja geus gawe naon ti mimiti di istrenan mang tahun-tahun nepi ka kiwari geus ngahasilkeun naon aya di malam seolah-olah eta tertutup buku rek muka lamaran anu anyar larat kudu aya laporanana teteh anu goreng tahun anu tukang nyaeta cing jadi enteng pagawean ayeuna tahun ieu cing leuwih alus tibatan tahun nu kaliwat hampura ieu mangga ieu marek nyokot sora rakyat we sabab naon sanajan ieu sistemna kerajaan tetep aya kadaulatan mah aya di tangan rakyat leres heuh sok lamun eueuh rakyat lah siling rek mingpin cucunguk kitu leres jeung ai rakyat mah eueuh mantan aya mantan rakyat aya mantan rakyat teu aya tah malah sakapeung jelema boga gelar hiji jabatan boh bupati boh gubernur di mana eureun jadi gubernur atau eureun jadi bupati tuluy jadi rakyat asana teh meureun turun darajat padahal teh naik darajat sabab naon sabab naik cicing di lembaga nu pangluhurna leres tah lamun ditinggal ku hakikatna leres kadek cing hati-hati moal ilaing gede kitu mun eueuh pangrojong tinu laleutik nya memang kitu pisan nu matak naon rek dipake sombong oge sakitu henteu loba kene mangga sepkeun karek ngabalakan teteh mun gapleh mah tidak bumi mamondasi kahiji minta laporan pertanggungan jawab raja kaduana ari ilaing jadi raja teh laingan ukur sanagara tapi tilu alam hiji alam ieu alam sawarga maniloka kadua alam Madyapada kahiji alam Mayapada kadua Madyapada katilu na Marcapada tak ieu teh kabeh di bawah pimpinan ilahi leres hartina raja di raja leres tak di dunia ayeuna geus leuwih kajahatan teh jelema teh geus luar tina batas nu perang ti nagara jeung nagara can eureun-eureun leres
napika kaayaan dunya oge geus mung deui bersahabat jeung manusia longsor letak bijil tsunami longsor banjir kahuruan kanaraan darat laut udara loba nu korban can nu perang tereureureuh tensi kriminalitas leuwih ngaronjat angin puting beliung timalan ieu dina soal kajahatan teu hayang urang dieu numpes kajahatan na teu hayang urang dieu ngarobah akhlak-akhlak nu jararahat ieu dunya nepi ka rusak teh akibat pola manusia adalah ayeuna anjeun jadi raja cicing-cicing nu matak dewe hayang ngadenge laporan pertanggunggan jawab salaku raja nepi ka perbahmana gawe ilaing bisi engke yang tunggal nuntut ka anjeun ai geus musyawarah jeung dewek mah dewek dek ngabelaan asal anjeun dina waktu ayeuna bener ngadeksa cekna nila saplasna nya kudu cek nyana lain cek lainna dina laporan pertanggungan jawab aing hayang langsung ngadenge entong laporan pertanggungan jawab si lain teh ka para dewa wungkul komo di dunya mah nu laporan ka para dewan-dewan teh deuleu para ranen deuleu sakali laporan pertanggungan jawab nu mobil mah nu imah mah naik pangkat perumahan mah naik jabatan proyek bener naraya teh teu ngadenge naraya teh budeg nyaho deuleu kan teu bisa nyarita parantos sakit we heula aiku kitu teh mah da wajar we kadulur meureun ka adi ongkoh melang wajar we da kawargi wangsul kaula kana pribadi kaula salaku adi sujud syukur kanu maha agung geuning kaula teh di aku keneh salaku adi salaku dulur nuhun Kang eta teh tawisnya tawis deudeuh ka kaula bisi kaula kalalanyuan teh nuhun kadua na wilujeng sumping dunungan kaula margi salira ngatasnamakeun rakyat jadi eta nu disaurkeun teh eta teh sora balarea jeung tibatan ayeuna jelema ngararamuk demo dar pangwangunan diruksak diduruk di baledogan nepi ka poho kana temah wadi sedengkeun ceuk pangeran oge yen Allah mah teu resepkeun ka jelema nu nyeun karuksakan di luhur bumi nu mata kieu carana meuning musyawarah kaula maksad ngalaporkeun gawe kaula jadi raja di sawarga Maniloka kahiji kapungkur uninga naon aya kajahatan anu muncul di negara Alengkadirja nyaeta Dasamuka Raja Alengka eta anu jadi bibit rurujit inung rurusuh kajahatan jadi biang
kulantaran sarerea ngalaporkeun raja para dewa ka kaula yen aya kajahatan anu luar biasa hese di ungkulanana. Didinya kaula mimiti digawe malah sateasana eta kajadian di kulawarga urang keneh baheula naon si Batara Kala dek ngakanan jelema nu aya di dunya. Kapan kaula usaha jeung salira nyalametkeun masyarakat anu aya di dunya rupa-rupa cara make jeung nurunkeun dalang kandabuana nyaeta masyarakat anu diancam ku kala teh kudu diruat ku dalang kandabuana padahal eta teh Wisnu diturunkeun ku kaula dikersakeun si kala nepi ka insafna. Kitu da sagarupa oge kudu berdasarkan data nu otentik atuh. Tuluy ayeuna wangsul kana carita Rahwana kulantaran mahabu kajahatan Rahwana jeung sabalad-baladna nya kaula nurunkeun Wisnu ka marcapada dina gelar Arjuna Sastrabahu anu jadi raja di Maespati. Dikersakeun Dasamuka bisa lumpuh taluk kalayan moal ngajalankeun deui kajahatan. Nya Wisnu cenah balik deui ka sawarga. Meureun Dasamuka teh kulantaran anu dipikasieuna geus eueuh jadi kamuh deui panyakit sarakahna teh. Leuwih ngaruksak. Ya kaula nurunkeun Dewi Wisnu dina gelar Batara Rama. Nepi ka ansur lebur papan kari tulis. Tayuna dek ningkat deui kajahatan dina zaman kiwari. Padahal kaula geus nurunkeun Dewi Wisnu mangga geura tingali. Di utara segara teh karaton teh kosong. Da puguh anu nyicinganana Wisnu turun ka dunya dina gelar Batara Kresna. Nah kirang keneh gawe kaula. Bisi pajarkeun ilaing eueuh gawe aya geus kitu bagus kadenge. Hartina tanggung jawab. Ai eta naha teu bisa numpes kajahatan nepi ka eueuhna. Hari kitu gede buktina mah Wisnu aya nu jahat bakal beuki meuweuk. Kejahatan perkosaan. Sok asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan kaula. Naon? Saur salira nah kaula teu bisa ngarobah jelema-jelema jahat tanapi numpes kajahatan. Ka paralun maklum kasuhun ninggalih nu dipamri hampura anu diseja. Naon? Lamun kaula tekad dek numpes kajahatan dina harti kaula teh ngarumpak kana kodrat irodat. Ngarumpak kana kodrat jeung sareng irodat. Naon sabab? Sabab hade jeung goreng ieu jajadian anjeunna. Hoi. Saha jelema nu bisa numpes kajahatan teh saha? Sabab kajahatan jeung kabeneran ieu teh kabeh jajadian anjeunna atuh urang sarwawi jeung rek ngalawan ka anjeunna.
ke atuh ngaletikan kejahatan teh tah urang mah tugas teh ngaletikan kejahatan jadi urang mah usaha pikeun ngaheureutkeun ruang lingkup eta kejahatan dari jahat memoal sapanjang dunya ngadeg mekang oh hampura aing nafsu bi teh keuheul jadi kitu geuning aya di dunya teh aing saya loba kaganggu ku urusan dunya teh teh wajar we gancang emosi moal bisa kaula numpes kejahatan Kang paling-paling usaha pikeun ngaletikeun kejahatan supaya ulah nerkab deui heueuh nya ayana ngaronda sis kamling eta teh lain numpes hartina teh lain bener euy hampura dewek eta nu culametan masuk aya wae deui anehna teh ceuk kaula ge da moal eueuh atuh Kang culametan kumaha warna jeung kokot warna aya wae eta nu geus nararitu deui puguh-puguh belut menang nyatrum bebeja menang urang pajarkeun teh abikeun cenah da beukieun kitu ka guru teh kitu teh benernya katiluna tuntutan salira orasi salira teh naha kaula teu bisa ngarobah akhlak-akhlak nu jahat cenah saroleh atuh kaula teh Kang cing emut yen di luhur langit aya langit sanajan dewa kawasa aya nu leuwih kawasa dewa pinter aya nu leuwih pinter kaula teh naonana teu ti kuku-kukuna acan pangeran Allah moal bade ngarobah kana akhlak jeung nasib jelema sehingga eta jelema teu bisa ngarobah nasib pribadina Allah moal bisa ngarobah atuh komo kaula makhlukna kene heueuh ya euy orang nepi ka dinya gini dapat usaha wah naon sia teh seuri jeung serikeun seuri mah bebas ngalamun jeung serikeun didegungkeun sia ku aing aing teh rumah saja lah masuk kesalahan beda sia seurina nyentug hapunten Kakang Semar hapunten heuh eta bener euy paing atuh sanggup jadi raja seuy wayahna tuluikeun deui di raja teh euy sapriode deui macan aya nu dipercaya nu sejen bener komo didenge-denge teh ayeuna mah meuni oh parontok-rontok geuning hayang jadi pejabat teh dibelaan duit ge diawur-awur nepungan geuning karaya teh heueuh jiga nu heueuh we amis budi balangah belenge ngadak-ngadak deui amis budi jeung bager ai geus gek mah deuleu dina kursi ngadon culang cileung ngeneangan palingeun da loba nu kadenge ku dewek atuh kadang-kadang aya raskin teu siling telin aya beas keur pakir kadulur-dulurna we dibagikeun teh na kadang-kadang dijual deui teh hampura
Tunanau hampura nafsu dewek teh nyata kejadian loba teuing nu kadenge gara pek muni asa kumaha we jejuwir teh deuleu aing kadang-kadang hampir koslet aing teh deuleu rawing cepil sakapeung serengeh dek teh seuri sakapeung guluwuk ceurik lamun aya nu nenyokeun laku lampah aing di dunya moal teu disebut tu gelo ka aing batur ngobrol teh lintang jeung Bang Ani di Sukabumi aing jadi batur pakumaha teh batur eta curhat teh ka dinya we heuh aing teh ka itu lepas teuing aing teh da kumaha atuh da puguh sorangan moal kuat curhat teh dewek teh lintang teh jeung Bang Ani da bejana urang dieu cenah urang Bojong Waru teh Bang Ani teh heeh syukur jadi bener moal bisa dirobahnya moal tak ieu teh Kakang Semar urang wangsul kana pokok we naon pangna dunya kaayaan ancur kieu kajahatan beuki loba teh sabenerna ieu teh pikeun ngabuktikeun ayat-ayat Allah pikeun ngabuktikeun ayat-ayat anjeunna naon dina ayat geus mere beja pangandika anjeunna naon cenah yen ieu ruksakna dunya teh lintang ti ku leungeun-leungeunna jelema nyata silo deka di dunya mah nya itu dia mah ti luhur bakal kadeuleu nu mawi bakal katingali kaayaan marcapada lamun enog geus ngagorolong ka tongoh bu eta kolot baheula nepi ka jararata kitu nog ngagorolong ka tongoh coba ningali na ti luhur mada baka jentre atuh leuheung lamun ngagorolong na ka lebak bari teu peupus da ieu mah parareupus da jelema teh imanna teh bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing sameti bongan hirup loba ngabohong jeung ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati bongan bangkong ieu kang kacai teu dimanikeun bongan hirup bararohong pasini teu dijadikeun tadi omongkeun kitu teh ku dewek di dunya bareuleu ngan ukur heuh aya nu nentang ka aing pajarkeun teh mana cenah hadisna kitu aya nu ngajebengan wae tong boro dina sohehna cenah dina doibna oge eueuh hadisna maka jeung bangkong di kongkorong kujang eueuh rengkolna atuh mun jawab ku akang aing dijawab sieun pasea ingat aing jempe ge ibadah keneh tibatan cekcok pipaseaeun leuwih hade jempe dewek mah lain atuh bere beja we saeutik mah naon ulah mangeran ka hadis atuh kitu mangeran mah ka Allah nah lamun mangeran ka Allah bangkong ka bawah heuh sabab naon utek tongo walang taga roh peti gogodongan kabeh tunggal makhlukna jajadian anjeuna pecakan silaing geura kadunya loba linglung deuleu dewek biasa kadukun nu dararatang ka tumaritis nu mawa aku apang nyampekeun keur dagang mah hayang payu mah kawin hayang menang jodoh aya oge anu cing cenah Bapak Semar abdi teh hirup teh poekeun teuing bari tengah poe teh ngomong kitu na teh disangka paranormal aing teh disangka mamaroren tak kitu di dunya teh ramena teh leres tah keur nu mikir mah lamun kajadian eta teh bakal beuki muka sapah
muka siapa teh naon teh? Ai muka siapa teh terbuka. Jadi leungit tina rupa-rupa hijab. Ari hijab pipining hahalang. Tak kira aing teu rek ngaji teh. Loba pipiningnya di dunya mah kade. Kasomong, kawani, kahayang, kamung, eta teh pipining. Sanajan ayeuna jelema pinter macana, pinter dina teorina, kuboga rasa pinterna oge manehna teh teu sadareun yen eta teh pipining. Nu mawi dina rasan dieu mangga teu aya kajaba modalna teh ti lintang ti kudu ngosongkeun ieu pikiran. Cobi lamun ngosongkeun jiwa mah bakal ebreh segala rupa. Tak rupa-rupana kejadian bakal ebreh yen sadar hirup teh di dunia. Tah di dunia mah kitu. Asa namanya acoy. Anut. Orang saya Yahudi. Ulah babaredogan mesti kena kana masjid. Ulah babaredogan kena kana bawang lebar murah. Lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku si lain tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain nah ya kitu Yahudi dina hate urang kulu mauludin yuladu ala fitrah naon hartosna teh kulu di dinya teh jama teh eta teh jama teh sarerea bareng kabeh. Oh eta jama teh Jadi ka sakabeh sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Oh kabeh oge bersih. Seperti bapak tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut anu teu dipelak gedena teh meuni leuwih bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. Oh eta teh sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bager sing cager taeta nu dipelakeun ku inung bapakna tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, uju, gria, takabur, nyaci, maki, taeta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh eta teh bakal leuwih kandel eta teh. Oh murukan teh jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng ngan goreng sok miheulaan panggedena goreng miheulaan halus bener. Bapak tani sok ngaramet lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur kasaha lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadidik ku inung bapak pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. Oh nya lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh geura giringkeun ka kiai bener. Bener Kang. Sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh. nu handal. Bener bener teh. Moal teh kopi we cicing lanan inum we ku si lain ganya Tong dicarekan Kang karunya. nu saruanya usaha jeung aing Sarua teh jeung urang usaha teh. ieu urang pamulihan
sajabana tinggal wujudkeuntina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja di antaranya? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi, Anu dagang. anu jualan loba ngajajar, Anu apaan dagang. eta teh milu hirup, Oh bener. teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Ibadah gede. Pek ibadah gede ieu. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha? nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat, Dia ya, melalui hiburan wayang. hiburan wayang pan Tenang. karasa urang ku sadaya. Alah maralak aya hujannya. Bagus ya. Heukeun bae barokah teh. Barokah. Diharap-harap ke tukang tani itu teh. Diantos-antos. Diantos-antos ku sadaya pan. Ngomong ku ahli tani mah Wah ahli tani mah nu rek melak pare heueuh. Pawang kacebor. Awang deui. Heuh Bener. kene da usumna ayeuna mah. Geus waktuna. Heuh. Da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun. Laras. Siap-siap toh. Sakitu oge. Lamurukan. Hujan ngiuhan heula. Iuhane hujan mah. Nya Alah, akak aya nu ngecep eta Da teu jadi matak atuh. aya saha? apana wulan. Apana wulan? Apana wulan? Alhamdulillah. Apa na Panitia bulan? nuhun, apana wulan? Di Bapak panitia nyecep, Laras. nyecep, Nyecep jajak ka akang. kaluhur haruna sira nuhun. Ya bisi bade akak ka puseur dayeuh eta ongkosna. Alah, boga ongkosna ieu euy ah. Bisi bade ka puseur dayeuh. Nuhun apana wulan ti Bapak panitia ieu ah. Laras. Mudah-mudahan panjang yuswa ageung Amin. milik. Amin. Heeh. Alah. Paingannya panas di tadi. Wah, Heeh. payung yang Paingan panasna teu katulungan. Di burang keneh tadi hareudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya. Aya. Heeh. Ai sugan teh jauh kieu Ayub aduh. Aya Pak Ustad Ayu. Pengalaman teh anya. Heeh. Pengalaman nepi ka kieu ye. Oh, pengalaman urang teh. Heeh. Mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu. laki. Ngene da aya wengi enjing. Mun isuk pek cing gede. namanya nonton akang di urang dieu. Gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit. Ngalegaan dek. Puasa moal marala kena hujan. Jeung ulah bocor. Atawa syaratna teh newak anak bangkong. Di kumaha akang teh? Gantungkeun luhureun pantok. Oh. Geura pek moal turun. Oh, nya bangkong. Nya moal bangkong mah. Heeh. Dari gantungkeun dari hujan mah anger we. Hujan mangga gebret. Eta jangkrik muni ngeleketek ke kain ngana tonggong ngana suku. Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. Heeh lah. Jang, Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun, sumuh. kantun ngamakmurkeunana, Amin. kantun ngamumulena. Kamu mulainya Nya tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub, Dr. Anes Ayub laras di Kuningan Lebak Wangi. lebak bangi sering ka dieu aja Masyarakat secara rumping tadi kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat menang nyaring rakyat teh kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina sumuhun dina nya dina waktu kampanye teh tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina teh lah lan gitu tah laras buru-buru heulakeun jalan ye ulah nepi ka ruksak ye duh ngerakeun Sarana jalan makan. sarana sarana
Urang Bandung butuh bawang teh ka dieu, Pak. Wah, dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah. Ka dieu. Oh. Ka Pak Haji Nur Rahman. Laras. Jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu ah. Heeh. Ka Pak Kubu Matris naon. Ka Puyuk Pak Pokowu Madris. Laras. Iya. Nuhun ah. Yang Ulang. lain di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit. Ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun. Si horeng di dieu teh Sunda bisa, Jawa bisa. Biasa. Palalinter urang dieu mah deuleu. Sunana sae. Oh. Ai Jawa mah puguh. Wilujeng daluk lan wilujeng midangetaken lakon ingkang menika. Sugeng daluk. Sugeng dalu apa Kang Emo? Buat Minang. Ngan aya di Jawa Barat mah meureureuran ku A. Wah. Aya Jawa Tengah mah ku O. Oh, bedana teh kitu. Surep doto pitono handenggi kang kae ko adi dosa purwa. Kosong. Raden Naryo Brotoseno Moro Jo Moro Kononon Kolor Morosot Doso Nolol Alah nong tot bool Alah Bedana teh ku unggul. Bahenol Bari Bolotot baratot, bari nyemplong. nah gitu jang Tahan, bari nyemplong. alah Eta kebeneran ieu waranggono na aya waranggono waranggono ge dua mau di Jawa mah baranggono. oh di urang mesinen Jawa mah waranggono. oh ah wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal Di Tegal. Dalang Mantep Sudarsono Nya besok Bapak Dalang Anom Suroto Nom Suroto. Joko Edon Edan Dalang Jahaho pandi dieu. Oh. Ayub Ayub Ayo mah ku Bayu Aji Dalang teh dalang. oh kamari aya dina TV nih Bayu Aji Bayu Aji teh. lalakon kumbakarna Lena Nya. yang Ulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang teh. mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng milik dina tani na cing langkung mucekir kapetik Amin. hasil kala buahna Amin. kala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na ya si Cepot mah di dieu Wah, di dieu mah Kang. Akang mah loba baraya. ngan aya di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong. Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah Gareng teh cikal. tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho Nya. Urang ge lahir akang teu apa. tah kitu euy Ciri khas. mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten Amin. bilih beda cara sareng urang dieu Beda koki, beda masakannya kan. ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birita sacarana teh apaan heuh Oh, sumuh. gitu dararamang sadayana Aya pakai muju ada apa pangna balad-balad saya harap datang ke hadapan Anda ada rapat apa ada acara dadakan. saya maksud acara dadakan heeh maksudnya saya perlu maksudnya aya proyek Aya proyek, ya bahagianya proyek badag-balagan. badak gede lah
aya kebahagiaan sekarang saya manfaat datangnya saya anak saya yang parawan hayang kabaya anyar hayang jalan-jalan ke Samarang ke Jakarta ke Jawa ke Jakarta kan puasa teh ke Solo situ ke Solo kagak itu we situ kan ke Jawa sama ke Pemalang ke Batam itu we ke Batam ke Karawang paling ini teh berang kagak malam lain mana mau ngomong teh dina awe terus ada kahayangna nanti bisa dinae gitu nah jangan lain ulah udah kaharti ku batur kaharti si kaharti ku batur ngan eta we dina wungku teu bisa nyebut kagak bawa sugar kagak kagak ai nyebut cau bananas cau teh bananas bahasa Inggris nama tuh ya bahasa apa saja ai nyebut Brebes yang banyak bawangnya petani bawang ari nyebut leungeun panangan tangan sama saja ai suku alat ngalangkah ai huntu alat baranghakan ari irung alat napas sirah kepala mastaka sama saja betung padaharan ai ceuli alat pandangaran ai jauh angang ai cileuh hampas mata ceuh anjing ai nyebut welu waduk hampas kadaharan jalma ai ngising kababayan anjing ai nyebut Cirebon jalan ke Jakarta tapi benar kaharti ai nyebut kenteng asal tanah lain sanu hese nyanyi mangga selawakan apa kagak akan bangga saya mah gampang saja mangga apa budak letik bisa ngapung anak-anak tak badag ngawang-ngawang ngapung na sok tengah puting ngawang-ngawang na pada malam eling-eling mangkai eling apa eling-eling mangkai eling sadar-sadar mangka sadar rumingkang di bumi alam hanya celang kamar sapada dharma wawayangan baik dharma wawayangan saja anaknya kasasar lampah sama anaknya kasasar lampah nafsu nu mata kaduhung hese anjing hese sok sia apa nafsu nu mata kaduhung amarah yang mata kanyaka bener badan anu katempuhan awak yang katalang sara aing nyebut bujur pantat nyebut kanyut
tatangana palangkakan bener euy aing nyebut bool liang tai anjing goblok geuning becus ya katipu aing sing kendangan aing teh datang aing muni jara rempling eueuh nu disada hiji-hiji acan jeung bararaeu deui kendangan leung nu karana resep tah itu mah geunah muni geunaheun ke sinena duh wah sengakan atuh euy nu jara rempe abong teu dibayar ku aing aya naon ieu teh aya naon aya tewakeun aya tewakeun saha nu geuring aya tewakeun goblok aya tewakeun pugu si eta mah bolot budeg sidik toreng ditanya wae aya tewakeun jelema ayeuna pangbebenyokeun ku sadarea geus lamun hayang bisa ngaji tong di dieu datang ka itu datang ka ditu mawa orea keur bawang kegeus maneh ngorea bawang tah sorena ngaji jeung uing jadi balan aduh aya tewakeun heueuh salamet dunya akhirat maksudna oge anjing lain jauh bisa dileweng hayang apal Fatihah aduh aya jelema tewakeun aya jelema tewakeun ulah diheureuykeun Fatihah lain Fatoha anjing aing ngomong jeung nu budak jauh-jauh ulah diheureuykeun agama mah aya tewakeun anjing geus wa iya kanastain eta Fatihah kabina-bina teuing ger kana elep kanastain naon goblok heueuh aya tewakeun opatan nya apal urang oge Umar Usman Abu Bakar Sayyidina Ali bu nepi ka teu nyamung doi kumaha pikiranana sia di podaran poe anjing coba beuki ngalantur we sia teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapa maneh maot anjing
Duh naon panyawatna keun bae tong diceungceurikan meureun da geus nasib urang eta mah karunya bapana maot innalillahi anjing tong diceungceurikan keun bae keun bae da geus nasib urang meureun aduh lain bapak aing pae kanker aduh kanker ganas cenah aduh nya leuheung teh kanker sawo oge atuh aduh ampun aing ngomong jeung nu budeg ya saya mau nulis ya goblok tulisan tuh cara jelas sok baca anjing sok baca dan jelas nulis naon teh baca kumaha lamun kuing dek dibaca sok baca oh atuh teu kudu ditulis apa geus aya dina otak ulah langsung lain syakartum pake wa itta'adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid nah ada lain eta aing mah jauh-jauh lain oh sugan teh lain syakartum lain bapak uing pae iya tuh mun kita tadi lain gitu oh pan gitu anjing pan kitu lain bapak uing pae tapi dihareup aya teh mana ka ituna ka ditu anjing tah dihareup aya tetelo tewakeun anjing naon maksudna aya tetelo tewakeun lain bapak uing maot tapi dihareup aya teh telo anjing aing salah nulis goblok aing salah nulis aduh muni eraeun hayo hayo tewak bangga anjing bangga cepot real wah iya banyak kejadian aneh ieu kulanya di leuweung ieu saha sadu udah kaget woy sepanjang orang kumaha laknatnya istiar nya istiar naon ngeprokan aing halus ulah kaget hei manusia ieu bangsa naon ieu eta mata nepi ka sagede kitu aduh kumaha mun luncat
si mata roda Balik menang ngebales. nyeri hati aing deh. Alah ditingker dewe ku buta dulu yuk. Wah, cilaka. Tenang. Nah, tenang. Padma negara ti luhur 1000 ti harap 1 juta dikepung. Moal ngejas satunya beas. Ngaganggu aing bangsa manusia dicasar bolangkeun bae. Nganggap lemah sia ka bangsa aing. Nganggap enteng. Pokona asup ka leuweung ieu geus jadi hak aing maneh dek direweg ku aing. Jadi kahakanan aing modar sia itu Sun Gokong jeuh. Bener eta mah nu TV teh. Sagala rupa oge deuleu. Kudu meuleuh menyan heula sia abus ka dieu mah bebeja heula. Kudu amisun heula susuguh cing bener. Sasajen kumplit. Eta dumeh boga rasa mulia sia teh. Ulah rasa maneh aja dumeh sampean aja neko-neko. Aja leno hei. Manusia. Ai kitu rek naon sia? Itu rek naon sia, rek naon abus ka leuweung ieu. Tempat aing mah. Eta dukuna nu diiket. Kuncena eta dihakan jeung kuncena ku aing. Payun-payunkeun ieu mah datos asak. Sia mah dah yang kuas wae kadulur teh. Kadulur teh ulah we batur-batur teh. Sok deh kumaha anjeun deh kumaha sok gerak kepung wakul buaya ngapula. Bener? Iya. Tega lara? Tega. Pati? Iya. Alihot. Awas. Tenanglah abdi kita. Kada cing atos-atos ah. Nya. Wah, woi. Woi, yo. Wan, lo. Aya naon deh? Walah. Kabeneran lo. Jurik-jurik deh karapung ieu. Waduh, boa-boa ieu. Anyar deui saha ngaranna? Ngaran kaula Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Wah, loba hakaneun poe ieu euy. Wah. Anjir mun itu awakna. Ayo. Woyo. Nurutan teu bisaeun. Teu sieun ku bangsa aing, jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia. Oh eta cecek ladana teh mulia. Eta baik-baik. Sia mulia aing mungkuk. Sok sia, sok. What? Musik dulu. Ala beheungna ku aing.
kana benang merenah wah anjir mati lucik-lucik mati dia ala bohong je wah era aing malah sebab tiba lagi ke sana kulit banget aing woi woi kuyo ya woi hebat hulu na main disangka aduh hebat selecik-lecik replet pisan ye jelema ya wait boy anjir waduh hui ya waduh hebat ye jelema tukang ulin ya Bisa jadi. mata tiba heula 13 naon-naon oge aing tukang ulin Mata kalau bukan duit oke sih tahu kan. woi Eta di alat cangkeng. woi ini pikir geleun gelut teh euy sia woi ya waduh nggak teh meni letoy padahal isuk-isuk teh aing teh nginum rating geng naon kerak tindeng naon kerak tindeng teh ja eueuh kanyahona teh tegawe sia bajing heuh naon kerak tindeng teh aing turun tina golodok teh pan aya tukang kendang dia teh kerak tindeng kerak tang tak tang 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 Jauh-jauh. woi woi Gebrang. Mun pek deui jadi antep teh. Celemut deui. Lain mun gede euy. Naon eta bobogaan si lain mun gede. Nya heueuh anjing udah diurus. Kumaha teh? Naon ngurusna sangkan gede kitu. Hayang mun gede, hayang. Pi ulah dibejakeun ka nulian moal. Moal dibeja-beja. Rahasia. Naon pangna ulah dibeja-beja teh engke batur galede engke urut manehna di aing logor goblok sama setan aya gede bunga isuk-isuk grepek buraan we ku si enteh bari heug urut tageus panon poe biji ti wetan naek kana kenteng ngadangka